rumasa yen urang hirup ka alam dunya teh nepi ka apa rupana koneng apa rupana beureum ngarasakeun anu paha kanikmatan kagungan Gusti sabab sahubungan jeung ayana katerangan yen manusia mah ukur gagaduhan saliring dumadi saengkak jeung saparipola manusia teh kagungan Gusti imalam bila lebah rumasa yen kanikmatan anu geus karasa kurang teh geus teu ka itu bujang hingat ti taun ka taun bujang hingat ti bulan ka bulan ti minggu ka minggu dalah ti poe ka poe kanikmatan pangeran teh geus teu ka itu lobana di malam kanyataanana eueuh kiceut nu kapikeun eueuh renghap nu kaliwat nganu harti ieu ka nikmatan kagungan pangeran teh tamih deui kakang udawa